kenyakeun ibingan rampak putrina masih keneh ti paguron pusaka Medarayu. Sok mangga ka para mahasiswa mahasiswina ge mohon mempersiapkan diri kanggo lungsur kaul khusus geus di pencaksilat. Sok mangga tiasa sasampean. Kumaha atapi bade nga-MC di payunan ieu mangga sok. Tiasa lungsur wae angkat wae ka lebet sok mangga. Ikhlas ridho korban berbeda sebenarnya kan tina ibing rampakna kitanya ti pusaka Medarayu. Jeruk kawi senang aturannya.
manis, lincah, anggun, dan tentunya pesona-pesona kecantikannya, aura-aura kecantikannya terpancar lewat penampilan-penampilan terbaiknya. Sok mangga ka para mahasiswa mahasiswi gitu nya supaya siap-siap wae kanggo ngalaksanakeun atau nepi ngalumangsungkeun dina ibing saurna teh nya. Mangga persiapan heula manten aya hiji saibingane muhun masih keneh ti pusaka Madarahayu nyaeta dina ibingan demonstrasi. Sok mah urang tiasa dikapayunkeun panginten sabadana beres ti pusaka Madarahayu. Mangga sok mangga anu sejak lungsur kaul dina kesempatan urang sami-sami kapayunkeun. Kitu nya. Masih keneh sarua tos kang urang sadayana tiasa sasarengan khususna dina seni pencak silat di sarengan pusaka Madarahayu. Masih kena dina raraga persiapan. Alhamdulillah si akang kuwi saurna teh mohon hayang cenah lungsur kawal dina pencak silat. Sok pati tadi itu akan digorog-gorogokan tapi karantang-rantang we nya. Tiis saya cenah kita. Ya, sok mana supados mempersiapkan heula nya, siap-siap. Sabada anak ieu beres, mangga tiasa. Sok. Oke, kasadayana para pecinta pecandu khususnya dina seni pencak silatna sok mangga tiasa pangitanya ulan nya sok pada hiji pada dua supados tiasa dikapayunkeun ge mudah-mudahan cing kawaktosan kitu kan nya. Tah eta painten. Sok mohon ibing demonstrasi cenah Kang der kanya nya ulan mangga so kasadayana we mohon anu sejak lungsur kaul dina kasebetan mangga sabadana pangitek ieu ti pusaka Madarahayu saya kurang sami-sami pidangkeun atambe urang sami-sami pintonkeun kitu nya. Mangga khususna ka para tatamu undangan nu parantos ngawitan sararumping oge anu parantos rumping mangga wilujeng lenggah wilujeng linggih wilujeng nyalikan tempat anu parantos disayoggikeun kesumping sabaraha kanca di dieu wilujeng nyakseni pakitu nya pintonan-pintonan khususna dina seni kebudayaanana. kabupaten beberapa mana khususnya sing ajantenkeun pintonan-pintonan matang ajantenkeun tuntunan. Hoi hoi hoi
kita ibingan anak di pusaka Medarahayu. Oke, kalau salah jangan mangga supaya siap-siap wae anu saja lungsur kaul khususnya dina kasebetan mangga supaya mempersiapkan diri nak sewang-sewangan gitu nya diri masing-masing supaya dipersiapkan aya harewas pinten aya istilah nanti KKN termanya ti para mahasiswa mahasiswi anu saja lungsur kaul khususnya dina ibing pencak silat nak sok mangga. Oke, kalau salah kenapa nginten masih kena aya anu lungsur kaul supaya siap-siap wae nyaeta Den Nanang ya supaya dipersiapkan wae kanggo ibingan salajengna ka Den Nanang. Oke, kasadayana anu saja lungsur kaul khususnya dia kesepuhan sok mangga tiasa merapat wae nya mendekat gitu. Ulan nah gitu sok. Siap-siap mereka Den Nanang kanggo ngibingan-ibingan salajengna nya.
Oke salajengna supados mempersiapkan diri masing-masing kanggo ibingan-ibing salajengna. Saatosna ibingan denana mangga supados tiasa wae mahasiswa-mahasiswi persiapan melakukan persiapan. Wilujeng nyakseni ibinganana ticep nanang pamudah-mudahan didaya kesempatan ibinganana sehingga jantankeun panglipur kana kalbu pang beberah kana mana khususna kanggo urang sadaya anak umumna kasadaya dan sami-sami nyaksen. Oke mudah-mudahan ku parantos dilungsur kaulna mudah-mudahan ulah ngajantankeun tunggul anu mata ngajantankeun surungan catang anu mata ngajantankeun supaan kitu nya. Ya, semangatnya